Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Wa in aradtum jeung lamun mah ngarepkeun arajeun kabeh al istibdala kana dan istibdala terpakai alif lam istibdala zaujin karena ngaganti bojo makana zaujin karena patempatan bojo bersejen akhadha badalah arek ganti pamajikan nya bisi ganti dia bagus tuh Bogor nih. Mas Bogor ganti keduanya di mana-mana anjen rek ngaganti pamajikan wa ataitum ihdahunna qintaran waqad ataitum jeung geus teman-teman ngadatangkeun arajeun kabeh ihdahunna ka salah sahijina ya pira-pira bojo qintaran kana harta loba itu geus beberean bro-broan geus dibere naon ngaranna teh mas kawin mana fala ta'khudhu minhu syai'an maka ulah nyopot arajeun kabeh minhu teh eta harta syai'an kana naon-naon. Nah itu geus dipikeun wayahna tong dicopot teuing kita teh ganti pamajikan majikan kolot geus dipikeun ka kolot yang lurus geus boga anak geus rupe kabeh mun erek naon ngaranna teh narek ganti ka pamajikan nu anyar nya nu anyar kabeh yeuna hartana neangan deui tampungan pamajikan nu anyar lain jadi rek imah rek sawah rek lalu geus araya geus eta dicokot kuduna make punya anu dimaksud di dieu mah anu geus didikeun secara pribadi da angger di mana majikan ganti oge budak mah tanggung jawab bapana sih selain pakai tadi jeroan adalah di tadi kamu mas kawin mah anderok segala ya orang nerek ganti itu gitunya nu saya makan berarti nucan aya kakara yang mau anyar lain fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina atakhudhuna naha nyokot naha ngalap arajeun kabeh kana harta buhtanan kana aizumman bariana zalim wa ithman jeung doraka mubinan anu pertela teh bayinan panas kumala wal istifam li taufiq wal inkar itu erek kituanan paneta teh zalim paneta teh doraka cek urang mah kitu oge erek dicokot pan lamun dicokot teh zalim lamun dicokot teh doraka nu mana nu matak jadi zalim matak jadi doraka tak nu dibikeun secara pribadi seperti mas kawin aing teu ganti pamajikan mah itu teu ganti pamajikan dan mas kawin mah geus milik awewe lamun misalkan dipentak ke usalaki ku awewena dibikeun ya teu naon modelan nyandung nya istilahna teh kudu aya izin tinu kolot tah tuh dina fikih secara itu kudu di undang-undang mah cenah kudu nyari eta mah kan hukum positif ngaranna teh hukum positif hukum anu dijieun ayeuna berdasarkan pertimbangan
ayeuna gitu ya. Nah, mangana lampu positif. Ya perlu dipakai sana lampu positif oke. Sampai leuwih adi ieu barenya. Makanya mana ya? Biasa leuwih tenang, aya beca heula. Ari dina ayeuna mah teu kudu menta izin jeung teu kudu susulumputan. Di izinan teu diizinan eta mah harus akna. Ari mampu mah. Ya. Jadi teu kudu susulumputan, teu kudu menta izin. Gitu. Syaratna ulah jadi pasea. Kira-kira bisa mah. Ulah jadi pasea. Ay buku lebih mah ek nyandung kalau ngora. Bebeja, kamu sore. Bebeja ka pamajikan teh. Kamu mau kasih anu Yang dikali anter. Jadi anter ke pamajikan anak teh. Cek pamajikan teh lamun dahekeun ituna sok kajeun nyandung da geus nyaho pasti moal. Jadi diantar ke pemajikan teh bete ya. Sana masana surga jaminan telah mudah. Nah, aing ke surga teh lamun soleh, lamun tukang salat, tukang berpuasa, tukang eta. Aing gadul ibadah ya angel bae. Itu nya. Syaratna ulah jadi pasea. Kali itu mah loba madorotna lamun lain wali mah menyandungna itu nya loba madorotna sabab pasti loba bohongna pasti bae moal sarua moal adil bangsa ieu mah biasa terkecuali lamun geus pangkat wali geus teu butuh ka jelema gitu. Nah, itu kakara bisa ese yang rumah ese gila bagus jadi wali kakak bisa jatuh bangsa orang mah ese boro-boro kitunya non namina teh Siti Aisyah sok ayat timuru ka Siti Khadijah padahal Siti Khadijah geus pau ya. Jadi karena ari istri Kanjeng Nabi nu mimiti teh Siti Khadijah. Ya. Siti Khadijah mah can pernah dicandung, teu dicandung. Geus poe Siti Khadijah kakara Kanjeng Nabi nikah deui. Tadi antara istri Kanjeng Nabi anu muda teh nyatana Siti Aisyah. Siti Aisyah. Eta Siti Aisyah sok timbul da Kanjeng Nabi sok ngobrolkeun Siti Khadijah. Alus-alusna Siti Khadijah soal eta cemburu padahal mah geus mau gitu. Eta teh Kanjeng Nabi eta teh. Jadi salah katanya. Kudu awewe na wali, lalaki na wali. Nah gitu. Eta lalaki dan nabi awena wali ge aya bae itu masalahna dan manusiawi. Mentak ari teu kapaksa-paksa terima ulah kalau kecuali lamun kapaksa. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdal ba'dukum ila ba'd. Wa kaifa ta'khuduna jeung kumaha nyokot aranjeun kabeh hukana harta. Aini ayi wajhin cik pantani teh ulah dicopot deui atau dibikeun teh. Herek dibikeun kumaha rek meunang dipandang sisi belah mana waqad afdal jeung geus teman-teman nekana dewasa terus tiba sahabat hukum sebagian aranjeun kabeh labadin kasawarena din ujima al mukiril kudu anu tepkeun kana mahar eta mas kain rek bisa dicopot kumaha sok
rek di mana jalanna nyokotna maksudnya jalan fikih anu ngameunangkeun nyokot mas kawin pan geus hiji mah ari mas kawin teh muhur teh meuli budi meuli supaya bisa jima makanya lamun misalnya mas kawin diajuk can dibayar mah awewe kaci henteu masalah teu deui ka lalaki teh malah ayat ieu na cenah aya nu nyebutkeun dana mas kawin mah teu meunang di dahar ku urang istilahna ku saeutik nya teu meunang boro-boro dipenta di dahar oge meureunang ari dibikeun mah kan ai dibikeun mah awewe nyanyi ai dibikeun mah di dahar oge ai dipaksa dipenta deui ulah ai dibikeun ku pamajikanana teh mas kawin teh pake modal we wah wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha wa akhadna jeung ngarep minkum jalan kami mitsaqan ghalidha karena perjanjian anu ageuh anu banget itu nyatana bahwa ma'amal nabi min imsakina bima'rufin wa tasrihina bi ihsan aya perjanjian kade ari ieu teh lain panduannya aya kawinan teh kitu nya alama amarallahu bihi keluar dari itu teh min imsakin wa tasrihin bi ihsan sakitu we kitu teh nah jadi imsak teh mun erek diingu-ingu tapi biisanin ben lebih ma'rufin sing hade nginguna awewe teh lamun erek tasrihina dilepas biisan sing hade jadi teu meunang diingu tapi teu ma'ruf teu hade disana disana teu meunang terus di lamun erek ditalak oge hade teu meunang di ihsan eta langsung tasrihina bi ihsan dilepas kudu halus ayo langsung pasehatnya pasehat teu kaji pasehat menarek pepegatan nya sing harade pegatan sing digorengkeun bae wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salaf wala tankihu ulah kawin aranjeun kabeh maka awewe nakan geus kawin sahabaukum bapak-bapak aranjeun kabeh awewe nu geus dikawin ku bapak nu dikawin ku urang baheula nama teh zaman jahiliyah mah usum zaman yang bapana teh boga pamajikan ulah kene cawene ada umurna sana pun urang nya bapana pae kawin teh ku anak diwariskeun pamajikan teh zaman jahiliyah eta mah kade ayeuna mah teu meunang nu geus kawin jeung bapak urang teu meunang dikawin latang kita mah disebut teh pindah saranjangnya baru pindah tanah eta mana kaha abaruku minan nisa illa ma qad kecuali baheula eta kumaha pancadi teh geus kawin geus dikawin geus naon geus boga anak teh tina eta teh keur zaman jahiliyah memeh datang aturan nya geus kaji eta mah diam urang tapi teruskeun bae kitu nya baheula mah innahu kana fahisyata wa maqata wa sa'sabilata kawin ka awewe anu geus dikawin ku bapak urang teh eta teh fahisyah kasutna teh hiji kagorengan maktan perkara anu dituduhan ku Gusti Allah wa sa'sabila jangan goreng teh itu bener itu ya sampai asup kana kadina ai kitu mana bae anu diharamkeun dikawin ayat selanjutnya bagaimana alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد